Ayeuna urang caturkeun heula raga lembut siatna anu keur dibawa ku para siluman munding teh lantaran manehna geus disebakeun ku Bah Jumanta. Harita raga lembut siat masih keneh di perjalanan tunggang kuda siluman muru ka kerajaan siluman munding. Kuda anu mawa raga lembut siat katempo aya panghareupna dituturkeun ku kuda-kuda anu ditunggangan ku para gulang-gulang katempo ngantai meuni aya puluhna. Lalumpatna eta kuda dituturkeun oge ku angin anu kacida gedena maglebug meuni seah mata kapurayeun. Tatangkalan pating pelenod dangdaunan jeung rangrang rapeng katiup ku angin. Sora anjing oge kadenge terus pabaung nuturkeun inditna para gulang-gulang anu mawa raga lembut siat. Ari saatna sorangan katempo ngadeg-deg buka tingkusieun dadana lelenyapan jantungna deg-degan lantaran saumur-umur maena kakarek ngarasa tumpak kuda. Barijeng kuda anu mawa manehna teh kuda siluman. Dua leungeunna ditalikung ka tukang persis bae sia teh siga saurang tawanan. Atuh siat meniti dongko-dongko bae ti papereket lantaran sieun ragrag tina kuda. Be, aing rek dibawa ka mana ieu? Jeung saha manehna anu mawa aing teh? Buah-buah para siluman da geuning rupana kabeh dikasieun. Geurenteu siat manehna mimiti sadar kana kaayaan. Da ari satadina mah pikiran siat teh siga nu katenung kosong molongpong. Het siat ngareret ka handap renjag mainan renjag lantaran kuda anu mawa manehna teh siga lulumpatan di Jumantara. Siat ngarasa ruang katempo pisan suhunan-suhunan imah siga anu jauh aya di handapkeun manehna. Bener siga nama manehna pasti para siluman. Sigana bener aya anu nyebakeun dieu. Tapi saha manusia anu nyebakeun aing? Moal Mang Udi mah kitu. Lantaran aing tadi beurang teh pan menang deui ti Mang Udi. Heuh. Bener sigana Mang Udi teh munjung lamun kieu carana mah. Geurentes siat deui. Manehna jadi ngarasa curiga disebakeun ku Mang Udi. Lantaran tadi beurang memang manehna teh geus dibere duit ku Mang Udi sakarung. Atuh siat bener-bener ngagremet ka Mang Udi. Lamun bener aing disebakeun ku Mang Udi, awas bae geurentes siat deui. Tapi kumaha aing ngabales tanya? Lantaran aing teu mungkin bisa leupas tina cengkraman siluman. Kitu galecokna dina hate siat. Teulah kuda anu ditunggangan ku manehna karasa Nyi turun. Kitu deui kuda-kuda anu diterumpakan ku para gulang-gulang siluman munding anu nuturkeun satu kawena. Kabeh nyari roro turun. Crek kabeh kuda narincak kana lemah. Siat meuni leuwas lantaran karasa ngagejlug awakna sampai ngampul. Tapi plek manehna langsung diuk deui dina kuda siga rapet. Preh di hareupeun siat aya dua makhluk dikasieun. Ari awakna awak jelema, tapi huluna hulu munding. Dua makhluk eta katamponya rekel gada. Si horeng eta dua makhluk teh gulang-gulang anu ngajaga lawang asupna ka jero nagara siluman munding. Nampo eta dua makhluk siat baki agak perwae bakat ingku soak. Oh cilaka eta makhluk naon? Ari awak-awak jalma tapi hulu-hulu munding. Geurenteu siat. Terila
dua orang gulang-gulang anu aya di satu kangen Syaat turun tina kudana. Tuluy nyalampurkeun kadua gulang-gulang anu ngajaga lawang nagara. Sigana lamun manusia mah marahna teh rek mela laporan ka gulang-gulang anu kejaga nagara. Pok gulang-gulang anu ngajaga lawang nagara tumanya, saha ieu manusia naon urusana dibawa ka nagara urang, jelaskeun heula lantaran kula can menang beja ti samemehna. Cek salah saurang gulang-gulang anu ngajaga lawang ngaranna Ki Sadut. Atuh pok gulang-gulang anu nyokot Syaat nembalan, eta manusia ngaranna Syaat, manehna ngahaja dicokot kurancaran disebakeun ku baturna sorangan. Tembal gulang-gulang anu nyokot Syaat anu si horeng sirang kuja teh. Gulang-gulang anu ngaran si Kadut ngaliek kanu hijina anu ngaran si Bolon. Eta gulang-gulang tita tadi ngan saukur cicing bae. Heh Bolon, gua catat sia laporana. Ulah ngasaukur ngajedog besia gawe teh. Sarua jeung ada gaji buta sia mah. Cek Ki Sadut bari molotot. Atuh gulang-gulang anu ngaran si Bolon teh mending ngarenjag. Hampura kakak. Kuring keur ngalamun dieu. Tembal Ki Bolon bari tuluy ngaluarkeun kertas catatan. Kejadian eta diperhatikeun ku Syaat. Si horeng siluman-siluman teh geuning siga baroloho atempona. Sigana ku aing bisa diakalan ya sina bebaskeun aing. Kerentas Syaat. Manehna anu samemehna pucet sieun pisan, ayeuna mah rada aya harepan. Lantaran gulang-gulang para siluman teh katempona boloho. Uteukna mikir kumaha carana ngakalan siluman. Ceuli Syaat meni rancung-rancung bae ngadedengekeun obrolan para gulang-gulang siluman. Keur kitu gulang-gulang anu ngajaga lawang siluman munding kadeng ngomong deui, "Hampura, ulah poho tadi teh. Saha ieu ngaran manusia teh? Jeung naon sababna mah dibawa ka nagara urang? Hampura euy, sebutkeun deui." Cek Ki Sadut, siluman anu ngaran Kirang Kuja gara-gara teu atul. "Aduh, dasar tulalit maneh mah. Tapi geus kajin lah, kudu we disebutkeun deui. Catat ieu ka poho." Cek Kirang Kuja. "Heuh, ayeuna mah pasti kula dicatet." Ki Sadut ngaredet ka si Bolon. "Catat sia Bolon." Cek Ki Sadut. "Siap kakak, kukuring pasti dicatat kakak." Tembal si Bolon. Si Sadut ngaliek deui ka Kirang Kuja. "Sok sebutkeun deui, saha ngaranna ieu manusia? Ti mana asalna jeung naon sababna ieu manusia dibawa ka nagara urang? Kabeh kudu kacatat heula ku kaula. Lamun sesuai jeung aturan di dieu, ku kula pasti diberi jalan. Tapi sabalikna, lamun teu sesuai jeung aturan di dieu, wayahna balikeun deui eta manusia." Cek Ki Sadut malikan deui omonganna, malah ayeuna mah ngomong lagi siga nu tegas pisan. Syaat anu terus merhatikeun obrolan para gulang-gulang siluman beuki curung hapae. Utekna terus muter neangan cara pikeun ngakalan para siluman supaya ngabebaskeun manehna. Ceulina ge beuki dipasang bae ngadedengekeun. "Yo, dengekeun ka bener ya. Ieu manusia ngaranna Syaat. Manehna asal ti lembur Cipulus. Naon sababna dicokot ka nagara siluman? Kusabab disebakeun ku baturna sorangan." Cek Kirang Kuja malikan deui laporanna. Terus katempo sakabeh omongan Kirang Kuja teh dicatet ku si Bolon dina kertas. Ari Syaat terus merhatikeun. Terila kadenge deui si Kadut mere pertanyaan deui. "Heuh, kabeh geus dicatet ku kaula. Tapi katerangan ilaing can lengkap. Ilaing can nyebutkeun saha manusia anu nyebakeunana. Kudu kacatet atau ge ku kaula." Cek Ki Sadut nanya deui. Atuh ngadenge kitu Syaat beuki deg-degan bae lantaran penasaran hayang nyaho saha anu geus nyebakeun manehna ka siluman munding. Ceulina ge beuki rancung-rancung bae. Tuluy kadenge Kirang Kuja nembalan, "Nu nyebakeun ieu manusia ngaranna si Jumanta. Salakina putri nyimaskeun Manik." Cek Kirang Kuja. Atuh renjag barang ngadenge kitu Syaat mending ngarenjag leuwas. Hatena ngaheap bakat tingku panas jeung ambek kuntuna kekerot nahan amarah. Kurang ajar. Si horeng si Jumanta anu geus nyebakeun aing teh lain Mang Udi. Sigana duit anu dibawa ku Mang Udi teh ngahaja dipicin ku si Jumanta pikeun nyulurkeun batur. Apes aing. Direntas Syaat bari huntuna kekerot. Keur kitu kadenge deui Kirang Kuja ngomong, "Ayeuna kura geus mere laporan sagembrengna. Kura minta jalan asup ka nagara." Cek Kirang Kuja. "Ke heula euy, hampura, dewek lain ngaesekeun Andika.
Tapi kudu puguh heula aturana. Ieu dewek ngarasa anu ganjil ya. Tembal si Rangkuja, manehna cadeukkeun mere jalan. Naon deui, rasa dewek laporan geus lengkap. Cek si Rangkuja rada seueul lantaran teu gawat dibere jalan. Sabar euy, sabar sakedeung. Tembal Ki Sadut deui bari tuluy nyarita ka si Bolon baturna. Bolon, pariksa sia catatan umum. Si Jumanta iraha mimiti munjungna. Cek Ki Sadut. Tuluy teu talangke si Bolon bukaan catatan anu sejenna. Katempo maca hiji-hiji. Teu lapok si Bolon nembalan. Karek saminggu kakak si Jumanta munjungna teh. Can lila. Tembal si Bolon. Ngadeng kitu si Sadut tuluy ngomong deui ka si Rangkuja. Ieu manusia wayahna balikeun deui ka lemburna. Lantaran lamun maksa dibawa asup ka nagara ge sarua jeung ngalanggar aturan urang. Kula salah kudu boga tugas ngajaga lawang nagara. Embung meunang bendon ti Kanjeng Prabu. Cek si Sadut. Naon sababna kitu? Dewek mau ieu manusia teh sambarangan. Tapi dewek geus meunang parentah ti atasan dewek. Cenah mah atasan dewek oge meunang parentah ti Kanjeng Prabu. Tembal si Rangkuja heran. Tah eta euy kabiasaan di negara urang teh. Nu geus boga jabatan teh sangeunahna ari bare parentah ka bawahan. Tapi lamun geus didagor kana aturan, maehna mah moal deuykeun tanggung jawab. Bawahan tetep nu katempuhan mah. Ayeuna sebutkeun saha anu geus bare parentah ka Andika. Tanya si Sadut deui menitaliti. Kakak Sugara jeung Kakak Sugiri. Tembal si Rangkuja. Ayeuna mana marerehanana? Tanya si Sadut deui. Keur nyokot manusia anu jangka ti si Udi. Tembal si Rangkuja. Lamun kitu wayana heula. Andika kabeh ulah waka asup. Tungguan heula sampai ke Sugara jeung ke Sugiri datang ka dieu. Cek si Sadut. Tapi si Rangkuja geus ngarasa cangkel. Keur mah awakna nyeri. Lantaran basa kahayap teh ku hawa panas, basa kerek newak Mang Udi. Manehna geus hayang geuwat reureuh di jero nagara. Atuh pok manehna ngomong deui. Geus, montong loba aturan sagala macem Ki Sadut. Dewek geus carape yeuh hayang reureuh. Keur mah basa tadi di alam manusia, dewek hampir-hampir becilaka basa nyokot manusia anu ngaran si Udi. Aya hawa panas anu ngahalangan. Geus kuat buka pantona. Dewek kabur hayang asup. Cek si Rangkuja. Teu bisa. Dewek mah gulang-gulang anu taat aturan. Wayahna Andika oge kudu taat kana aturan. Tembal Ki Sadut. Atuh si Rangkuja ngarasa seueul. Manehna rek ngambek tapi bising malah jadi ribut. Kapaksa si Rangkuja ngahulang heula bari mikir. Tapi teu lila si Rangkuja ngarasa boga cara. Tuluy si Rangkuja leumpang ngadeuketan Ki Sadut. Bari leungeunang ngodok kana saku bajuna. Gorehel ngaluarkeun bungkusan. Teuing duit, teuing naon isi bungkusan mah. Ngan sanggeus deukeut ka si Sadut, si Rangkuja ngeupulkeun eta bungkusan kana leungeun si Sadut bari ngaharewos. Yuh, lumayan jang Andika. Geus ayeuna mah geuwat buka panto gerbangna. Geus ulah baturan sagala rupa, geuwat buka. Cek si Rangkuja ngaharewos. Lamun manusia mah meureun si Rangkuja teh nyogok amih dibere asup jalan ka jero nagara. Atuh ari geus disogok mah si Sadut anu tadina ngaku taat kana aturan ge nyerengeh. Tuluy pok ngomong deui ka si Bolon. Bolon, buka pantorna euy. Ieu perkara ku dewek geus dipikiran deui. Si Horeng ieu teu ngalanggar aturan, sok duat buka pantona. Cek si Sadut parentah ka si Bolon. Ari si Bolon dasar mang boloho. Di parentah kitu teh. Maena mah geus teu loba pikiran deui, langsung nurut bae kana parentah si Sadut. Lempang rek muka panto gerbang. Nya atuh kakak, kuring mah nurutkeun bae. Da kuring mah rumasa jadi bawahan kakak. Tembal si Bolon. Tuluy si Bolon ngoloyong rek mukakeun panto gerbang. Sabot si Bolon keur muka panto gerbang, si Aat ngoleset lalaunan turun tina kuda. Barang panto geus muka, pertek kuda teh lumpat dituturkeun ku kuda gulang-gulang anu sejenna. Kaasup si Rangkuja ge geus naik deui kana kudana milu asup ka jero nagara. Ngan ari si Aat mah salamet. Barang kuda lumpat teh manehna mah geus turun.
Jadi manehna mah teu kabawa asup ka nagara, malah tuluy siat katempelung pangaganduang rek balik. Nempo siat teh asup, si Sadut leuwas, tuluy ngagorowok ka si Bolon. Bolon, tewa kata manusia kurang ajar, rek coba-coba kabur teh eta manusia. Cek si Sadut. Ngadenge perintah kitu, si Bolon geus teu loba omong deui, tuluy kepe si teh ditewak, diseret dibawa ka hareupeun si Sadut. Tapi si teh leuwas teh sieun, manehna mah katempo ka lembae. Ari si Sadut tuluy nyentak, kurang ajar sia manusia. Wawaniana sia rek coba-coba kabur, hayang modar sia. Cek si Sadut bari tuluy mere perintah deui ka si Bolon. Bolon, antarkeun ieu manusia ka Sirang Kuja, sida dikerem dina penjara. Cek si Sadut ka si Bolon. Si Bolon teu talangke nyakel deui leungeun si bari nyentak. Geuwat sia leumpang manusia, sia bakal dikerem ku aing di penjara. Cek si Bolon. Tapi si mogen, pok manehna nembalan. Yeuh, dengekeun sia gulang-gulang boloho. Lamun sia mau aing maksa asup ka nagara siluman, sia duaan bakal cilaka, dasar belegug sia mah. Cek si manehna si ganuanian ngomong nage kadenge kasar. Atuh si Sadut jeung si Bolon teh langsung rei bebeureum ngadenge si nembalan bari jeung kasar teh. Ngomong naon sia manusia? Sia wan ngancam ka kaula. Boga naon sia? Sentak si Sadut. Je, dasar belegug sia mah. Yo, gulang-gulang boloho. Tadi dewek geus meratikeun jeung ngadengekeun kalakuan sia kabehan. Ceuna cek sia, lamun aing dibawa asup ka jero nagara siluman, berarti ngalanggar aturan. Terus aing tadi nempo sia geus disogok ku Sirang Kuja, sangkan manehna diberi jalan. Jadi lamun sia wani-wani maksa mau aing asup ka jero nagara, ku aing bakal dilaporkeun ka Raja Andika. Yen Andika narima sogokan, sok sia asupkeun ari wani mah. Cek sia ngancam. Atuh ngadenge omongan si kitu mah si Sadut ge reuwas. Waduh cilaka, bener oge ieu omongan manusia. Lamun manehna diasupkeun ka jero nagara, manehna pasti dihadapkeun ka raja. Lamun dihadapkeun ka raja, manehna pasti ditanyaan ku raja. Meureun manehna bakal bebeja aing disogok. Waduh cilaka. Lamun kieu carana aing bisa disiksa ku raja atuh, berentas si Sadut. Di sajian pihak si Bolon oge leuwas barang ngadenge si Sadut disogok ku Sirang Kuja teh. Leuwasna mah lain kuna naon si Bolon mah. Tapi manehna mah ngarasa dibulitan ku baturna sorangan jadi ambek. Dasar bangkawara, si horeng si Sadut teh geus disogok. Haram jado, sugan rek sorangan bae, aing teu dibere nyaho. Mun kieu carana mah kudu ku aing dibere pelajaran si Sadut teh. Hanas ku aing dihargaan bae satadina mah si horeng sarakah. Garantas si Bolon katempo beungeutna geus geseng gua kating ku ambek. Malah saking ku ambek-ambekna geus teu loba omong deui. Hiup bae si Bolon ngaheumbatkeun gadana rek dipake ngawabuk awak si Sadut. Kebro neunggel pisan atuh goak bae si Sadut ngagoak. Aduh, ieu nahan sia Bolon ngababuk ka aing. Cek si Sadut bari ngagoak. Ai sia nanaha boga duit ladang nyogok teu bebeja ka aing rek bulit sia. Cek si Bolon bari ngayunkeun di dadana. Tapi ayeuna mah si Sadut teh cicingeun bulan terang gada si Bolon ditangkis ku pedangna. Tungtung mah der eta dua siluman munding teh garlut, silih babuk, silih tendang, silih dengkek. Nempok itu si nyerengeh. Dasar munding mah yang boloho. Teu di alam manusia, teu di alam siluman, anggar bae boloho. Cek si ngomong sorangan, bari tuluy bae maena ngaborong-borong lompat kabur lantaran sieun Sirang Kuja jeung nu sajena baralik deui nyusul ka manehna. Ngan waktosna seep, ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.